jorong sina usaha, tapi lamun geus usaha teu hasil kewajiban urang pikeun ngupahan. Eta ciri awewe anu salaki ridho Allah ridho lantaran dasarna takwa di rumah tangga. Seueur hal-hal anu sederhana nya. Mun salaki medit kumaha cenah Bu? Saur Abu Daud geuning dina hadis Abu Daud, khudzi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Bongohan sakuna. So, cokot bongohan kenging halal. Lamun salaki teh mah teu daek mere resiko, sidik budak barangkeakan. Budak keur sakola mere resiko teu cumpon, bari duit aya, tah eta masalahna. Da aya nu kitu atuh. Medit we, da memang medit. Kejadian di zaman Nabi, saur Nabi, khudzi ma yakfiki wa waladaki. Bongohan cokot sakaperluan teu doraka. Ti dia cokot make bismillah we ngarah. Ngarah terabna enak. Lacek Nabi eta mah rekomendasi, eta mah nikmat. Eta mah mau syariat ieu nya. Kencit syariat. Aya kencit dikengengkeun kali. Mangga. Ieu mah nyokot ongkoh, bebeja ongkoh, aduh awewe naon tah. Api-api teu nyokot. Jadi ulah duanana dipake. Jadi menang soteh ngabongohan lamun urang memang teu dibere resiko. Gede jeung leutikna tah eta keur nempatkeun rasa syukur urang. Jadi wangsul deui kahadean naon wae anu ku urang dilakonan Allah Maha Uninga teh hartina lamun eta kahadean komo mah urang poho teu inget-inget acan yen eta teh kahadean, tah eta anu bakal jadi kahadean. Jadi aya kahadean anu teu hade keneh teh. Teu kabeh kahadean eta teh hade. Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi nu cek urang hade teh cek Allah mah goreng. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Nu cek urang hade cek Allah can karuhan hade. Jadi teu kabeh hade eta hade. Teu kabeh amal soleh eta bakal jadi amal soleh surga. Sok Al-Ahqaf 15. Wa an a'mala solihan tardohu. Urang nyunyun ka Allah teh supados mampu migawe amal soleh anu Allah ridho. Jadi hartina teu kabeh amal soleh eta dipika ridho. Niatna prak-prakanana nya. Lajeng ke aya amal anu urang can prak migawe geus dinilai hiji niat nya. Man taqarraba ilayya shibron taqarrabtu ilaihi dhira'an dina hadis qudsi teh. Sing saha anu ngadeukeutkeun diri taqarrub diri ka Allah sajengkal taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka kaula Allah baris deukeut ka manehna sadeupa. Jadi lamun ku ukuran jarak mah leuwih jauh. Urang deukeut ka Allah sajengkal tahunya. Allah deukeut ka urang sadeupa. Pan ngejauhan, tapi nu dimaksud lain jarak tapi kecepatan. Lamun urang gancangna deket ke Allah teh sajengkal karek pok karek niat, tapi Allah mah sadeupa deket ke urang gancangna hartosna memeh menta geus dibere. Teu kudu ngadua lah cenah jelema ieu mah ku amalna we geus hebat. Jadi teu ngadua ge lantaran doa dina prakna teh ku Allah geus diijabah. Teu kudah aluk-alukan ngadoa kejeng kaluar cai mata. Allah Maha Uninga ieu jelema aya kahayang can menta ge dibere eta nepi ka puncakna eta nya. Jadi amal unggulan teh di antawisna urang boga amal anu ditanggalkeun ka Allah teu hese menta. Tadi oge direkomendasi apa? Bilal bin Rabah. Urang mah sok anggap enteng. Eta lebat surgana Bilal teh ku wudu
pira ge wudu cenah gampil nya cenah naon geus pira henteu we da nganggap enteng teh ya pira wudu cenah lamun pira lamun gampil kabeh sahabat Nabi lebet surgana ku wudunya geuning Bilal wungkul berarti Bilal mah hebat cerdas nu batur teu bisaeun Bilal mah bisa sok ciptakeun anu biasa sina jadi luar biasa amal unggulan teh nu kitu ibu kantos teh urang masihan sidkah ka jelema anu eta teh sabenerna teh aya deui Fatimah Az-Zahra kitu Fatimah saur Nabi teh itu aya nu keur aya Ibnu Sabil beakeun bekal cing sugan aya sok bahanan kayaknya nah ada widih heula ka Sayyidina Ali aya mas kawin pamasian ti Sayyidina Ali dipasikeun sadayana tapi kalau badinya apa teh amal unggulan Abu Bakar dina perang Tabuk cing saha di antara aranjeun sahabat anu rek ngawakafkeun harta sakumaha sakamampu anjeun Umar bin Khattab jol endeg gue abdi Rasul satengahna tah cenah harta abdi mangga nyerenkeun kanggo perang Tabuk wakaf perang Tabuk dipasikeun boga rasa endeg boga rasa panghebatna amal Umar bin Khattab moal aya nu nandingan Abu Bakar ge eleh pokna teh tapi ditaros Abu Bakar cing Abu Bakar sakumaha anjeun rek nganapkahkeun harta keur perang Tabuk saur Abu Bakar mangga sadayana canak mun urang kitu nya ari urang mah mangga sadayana canak da memang eueuh nya canak can sadayana eueuh kitu teh Abu Bakar pasikeun sadayana kumaha bisa kitu cenah Abu Bakar eta nepi ka luluasan kitu da implenganana surga we surga hayang asup surga tanpa hisab mung dihisab heula ke di poe kiamat hayang brus we langsung nepi ka lebah dinya nah Abu Bakar wani kitu cing naon atuh bekal anjeun eta dibikeun kabeh mah pokna teh tawakkaltu alallahi wa rasulih cekap abdi mah tawakal ka Allah jeung ka rasulna tawakal Abu Bakar mah benten da memang hartana anu sakitu lobana diserengkeun geus dedeg keyakinan tapi nalika dina ayat nu tadi anu ngawitan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa iman nerangkeun aya jamaah haji ti Yaman jol ngaligincing ibadah hajina teh nyanakna naon teh nyanak bekal sarua cara Abu Bakar maksudna mah rek nganalkeun Allah jeung rasulna ditaros ke Rasul teh ma tazawwuduka eta anjeun rek ibadah haji teh cenah mekal naon cing ari walerna teh tawakkaltu alallahi wa rasulih abdi mah cekape tawakal ka Allah jeung rasulna tak ieu digebes ku rasul rek jadi tukang jajaluk kitu saur Nabi teh lain kitu rek mamawa proposal ngabibirang maneh jadi tawakal ieu mah teu ditarima ku Nabi ge sanajan teu mutlak ditarima teu ditarima malah dibenerkeun sapalihna fa inna khairaz zadi taqwa ta eta nu dibenerkeun ku Nabi teh babakalan atuh kudu nah anjeun rek dahar naon lamun teu babakalan tapi kalimat nu terakhir ngaringankeun Nabi ngadukung fa inna khairaz zadi taqwa tapi sahade-hade babakalan mah memang bekal takwa jadi teu disalahkeun teuing tah bekal takwa kanggo urang panginten urang teh andalan dina sagala sisi kahirupan kadaharan urang ibu ciri jalan nu takwa malah ku Al-Quran ditataan dina sabaraha tempat dina ayat awal gini ciri jalan takwa mah teh hese dituduh-tuduh hiji tanya
Hudalil muttaqin Al-Qur'an nuduhkeun teh tara hese tara kaleken gampil jol gilisir. Lamun urang meunang katerangan mun teu katerangan teh pan dina Al-Qur'an ari ibu rek kitu wae iraha ibu bade berjamaah ngada berjamaah nu mana ari berjamaah pan aya cirina na surat Ali Imran ayat 125 sok kuninga ciri berjamaah mah aya ciri seperti malaikat anu dibahanan kartu anggota tos kaungan kartu anggota gaduh pimpinan birokrasi aya tempat urang ngumaha babarengan naon jamiahna ulah nepi ka henteu sok ibu berjamiah bapak kedah berjamiah wajib eta pan Al-Qur'an sarua jeung wajibna salat sarua jeung wajibna make jilbab nutup aurat kalimatna ge wa tasimu bihablillahi jami'a sok aranjeun nyekal dalegan Al-Qur'an jeung as-sunnah teh bari berjamaah lain hiji-hiji sok nyekal Qur'an geus kitu kakara berjamaah sanes jami'an mah kudu harita keneh halil fa'il dina bahasa santri mah ulah aya jeda kudu harita pan Al-Qur'an anu nitahna namanya wawarehan lamun teu wajib mah urang ge moal atuh pokona ulah nepi ka henteu bade di NU mangga Muhammadiyah mangga bade di SI mangga di Persis mangga ulah teh henteu sabab wajib ieu cenah kahartina di Persis hade dinya we kahartina sungguh lamun teu kaharti mah kaluar ti Persis ngan kaharti we diarahkeun atuh boga pimpinan mah urang bisa infak bisa anu mayang tina 15.000 per bulan nganapkahkeun harta teu nyaho naon tapi eta napkah urang infak urang make jeung tepi ka luar negeri ka Sulawesi aya nu banjir anu kahuruan bencana alam keur nulungan ngadonasi jalma anu butuh bantuan tina kesehatan teu apalna naon tapi urang geus nyimpen eta kitu manfaatna urang berjamiah ku wajibna mun teu wajib mah wa tasimu bihablillahi jami'a sok berjamiah mangga ibu bade di NU di Muhammadiyah NU di Syarikat Islam di Persis ulah teh henteu kitu simpulinna ngemu tanya ka daya eta nerangkeun wajibna aya keneh sakedik deui tapi kadang-kadang teh serius nya babari dituduh-tuduh cirina jalma taqwa hudalil muttaqin eta jadi Al-Qur'an teh pituduh keur jalma taqwa cirina jalma taqwa teh dituduhkeun kana kahadean tara talangke kaharti babari ngarti tara mikir dua kali tah nalika urang teu boga jiwa taqwa eta maka nalika diterangkeun kudu berjamiah make jeung anu berjamiah ge cenah geuning eta aya akhlakna leuwih goreng eta bisa nuduh kitu ka baturnya bari anu di jamiah mah teu kungsi nuduh ka manehna kitu tapi ieu mah jauh nuduh wah cenah di Persis teh geuning cenah eta kitu kalakuanana jauh kitu kalakuanana jadi jauh kacatet gorengna teh bisaan gitu eta mah cerdas nyatet goreng batur teh tah lamun geus berjamiah mah teu cerdas jadi bodoh kan kitu teh rek nyebut batur goreng teh henteu oh can berjamiah mudah-mudahan we engke mah geus berjamiah mah paham ngarti kitu bedana teh nu ditiung ge cantang tu alus akhlakna pokna teh anu ditiung ge cantang tu alus akhlakna nu ditiung komo mun teu ditiung iya turutan tu cenah najan teu ditiung teu dijilbab ge akhlakna hade nu hade akhlakna tara akuanan make jeung aku akhlak hade ngan lamun erek aduh cacak teh ditiungnya komo lamun di keren jeung moal tutudinganan we da hese dituduh-tuduh teh gampil ciri jalma anu bener takwa
teu talangke teu kaleken gurusak we karena kahadean wah ditatanyakeun. Lajeng alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i Ali Imran ayat 133 ta. Jadi jalma takwa teh dicirian oge mampu maksakeun nganapkahkeun hartana boh dina usum tigerat terdesak tigerat teh no teh laluasa teras wadh-dharra'i jeung dina usum tigerat teh kadesek rek boga rek teu boga infak sok naon hebatna punya anu infak boga jeung teu beda. Lamun jelema boga misalna mah boga duit 1 juta ya infakkeun 10.000 gede henteu lah sakitu persen ayeuna gaduh harta 50.000 infak 5.000 gede mana nya nominal mah gede 10 angka mah tapi tina 1 juta jadi leutik atuh dibandingkeun jeung anu 5.000 tina 50.000 jadi lain gede sareng leutikna mampu teh urang nyesakeun harta urang pikeun infak dina ayatna teh pan ayat 218 Al-Baqarah wa yasaluna kamadza yunfikun qulil afwa kumaha cenah Rasul prak-prakan nganapkakeun harta teh al afwa sesa tina bubutuh asalna mah sesa tina bubutuh lamun geus teu butuh teu kudu lamun geus teu butuh kakara kitu maksud teh lamun urang geus teu butuh deui sok infakkeun kitu sanes sesa tina bubutuh teh urang boga duit 10.000 nu butuhna mah dari 10.000 atuh da sawarehna mah teu butuh aya deui nu leuwih butuheun jadi lamun sesa tina bubutuh dihartikeun letterleuk harfiah 5.000 butuh teu bu artos butuhnya 10.000 beuki butuh 100.000 butuh pisan beuki entong atuh ari kitu nya kapan sesa tina bubutuh kedahna mangkani beuki gede beuki butuh urang teh jadi ulah diinfakkeun ari kitu tah hartosna ya sanes hartos harfiah tapi peryogi dikembangkeun sing cerdas teh atau Siti Fatimah oge moal dibikeun kabeh lamun ngaguguk kana ayat ieu nya pan butuh Siti Fatimah ge tadi tapi dipasikeun kabeh tah ieu disebut amal unggulan teh jadi nganapkahkeun harta dina usum urang tigerat teu boga maka jeung ucelak eclok ka batur aduh itu karunya teuing aya budak mangkani nginu bapana keur meujeuhna sangsara budak hayang jajan nepi ka teu berat eta amal unggulan hareupeun eta sok kusiwa atuh kasempetan eta teh keur meujeuhna dibutuhkeun ulah mikiran wae sorangan komo dina ayana teu kasup hebat-hebat amat tapi nalika urang mentingkeun batur tiwatan sorangan tah nu kasup luar biasa fis sarri wadh-dharri eta dibela anu celak eclok hayang mayar mun iuran hayang mere kahadean ka batur tapi manehna meunang eclok deui ieu nilaina beda sareng anu memang boga nya janten nyiptakeun amal anu biasa sina luar biasa teh sederhana siga kitulah Ali Imran ayat 133 mangga diuningan alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i lajeng yastaghfiruna bil ashar daek istighfar ka Allah minta pangampura ka Allah tobat dina waktu janari tahajud lah perangkat nama tapi istighfar nama dina kahirupan urang nyuunkeun dihampura tobat jeung tobat ka Allah ta ieu teh pamuka lawang kaberkahan. Jadi sayyidul istighfar geuning dina 75 doa ibu ke muka ayat 75 doa sagala perkara pamenta urang diijabah ku Allah teh nalika urang geus mukakeun lawang gerbang nu sebat sayyidul istighfar teh sok menta hampura heula vertikal ka Allah menta naon oge dibere kitu geus istighfar mah jadi ayat 3 kahiji urang menta hampura ka Allah tina dosa-dosa kadua mang mentakeun hampura beda punya kahiji menta hampura pribadi kadua mang mentakeun hampura keur nulian anu katilu ngahampura
wal afina linnasi tah dina ayat 134 surat Ali Imran. Urang istighfar ka Allah, ngaduakeun diri pribadi, terus rumah tangga urang. Sok doa anu biasa supados rumah tangga tetap berkah, tuluy urang bebas tina dosa. Jadi bebas tina dosa teh rumah tangga berkah. Awas manganu anu biasa teh Allahumma gfirli zanbi wa wasi li fi dari wa barik li fi rizki. Tah ku ibu-ibu tos apa sapalih anu teu acan apal pasian ningan ku yo. Doa hebat luar biasa ya teh. Ya Allah, mugi anjeun maparin pangampura ka jisim abdi kana dosa-dosa abdi. Mugi anjeun ngajembarkeun rumah tangga abdi ulah rupek, ulah loba wae masalah, tapi segala masalah teh teratasi. Mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian nya. Eleh ke pegadaian atuh. Jadi anu sederhana kudu dileungitkeun sina leuwih sederhana. Anu susah jadi mudah. Ulah mempersulit diri. Dina nu arek init ngajajab anu umroh geuning dina terakhirna teh tingkawitan zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Mudah-mudahan Allah mekelan anjeun ku katakwaan jeung ciri-ciri anu tadi berehan, babari dituduh-tuduh eta maksudna. Terus istighfar, minta dihampura, mang mintakeun hampura. Terus ngahampura anu lian. Wa yassara lakal khairu sareng mudah-mudahan Allah ngagampilkeun kahadean keur anjeun di mana wae anjeun aya. Jadi ulah rudet hirup mah kitu, babarikeun. Nanaon dipersulit nu tadi nu sederhana jadi rumit. Di rumah tangga teh coba lamun disederhanakeun. Ieu masalah teh sederhana ngelehan, sederhana nama. Lamun ibu boga rasa bener wae di rumah tangga, moal aya bener teh. Jeung salaki pasea hoghag. Lantaran urang boga rasa bener, salaki boga rasa bener, eueuh we bener teh. Da di aku kuduaan. Ya. Tapi lamun sanajan urang bener tapi urang ngarumasakeun salah, ngadidik anu boga rasa bener supaya ulah boga rasa bener, sok urang anu boga rasa bener urang teh aku salah eraeun da aing cenah nu salah mah. Tapi lamun dicalutakan ku urang mancaka wani geus puguh salah misalna mah hayang we nuduh-nuduh salah anu rek ngaku salah ge teu hayangan ngaku salah